tuh berat, awas kayak itu. Berat kumaha tuh ieu piraku berat. Kita genut papa teh. Ieu mah mah beki dia teh beki montok ieu. Nya tuh perawatan hari mamah mah. Aduh, bagus atuh hari kitu mah perawatan mah tinggal iku. Seksi. Allah, lebay. Nyeri kumaha tanda sayang eta teh. Sayang ieu mah sayangna kasar teh tah kitu. Kasar. Apa ih? Iya papa sayang aku dilus-elus. Aya ge dilus-elus. Ini menyiksa kak mama papa mah. Lebay. Ngapa tinggal gending disiksa teu kurang naon kakak kagunahan. Beda deui atuh. Ieu mah. Hayang nem ieu nem. Ulah waka. Era ti tinggal di tetangga tah, merongkeun. Era cun ari penting megening mama keur oboge. Mama. Os ah. Awas. Nya. Naon? Kenapa pak? Sekali deui. Kun artos. Kenapa maneh duit? Kamu yang renang lah. Gagayaan yang kudu renang. Ulah lah. Ih, atuh kan meh. Mama teh tambah cantik, tambah langsing seperti kernaon. waktu dulu kita pacaran. Kernaon segala jeung hayang renang segala. Tingali tuh nu di laut. Naon? Hiu tingali. Kumaha emang ayo? Mal poe we hayo renang. Terus? Anger we gede ning. Gede gitu. Kakak kok pedit kumaha. Asal mau ke pasar ah. Ke pasar ka mana? Ulah ke pasar. Baik eta anjing ke pasar tapi pangmelikeun bubuahan. Ya udah papa di meuli buahan. Nah jeung keur naon sagala. Naon meh awak papa teh naonnya? Meh toksina teh areueul kitu meh sehat. Oh, melang meherang deui. Oh, teh herang. Naon kudu herang geuning monyet oge. Anu sok ayo ngadintena ngamalan buahan. Anger we geuning banget sama siga monyet. Alah. Itu wanian. Kami pisan ini teh atuh anjing. Tapi mati. Kam, punten. Bener. Hamil ya teh. Muhun ieu. Seberapa ieu sasi? 5 sasi. Tapi muhun ieu teh. Salah. Kali dieu. Maaf Pak. Bias. 5 sasi teh nya. Iya ngacekna oge sanes jeung kandungan hungkul. Ieu sareng cukur janggot ieu teh tinggal dijanggotan kieu. Abi mah mending ngeri kieu abi kudu ningali ini. Upami mitos lahiran mah ku abi teh tinggalkeun we dasar rawak kieu jarang ngotan sadayana ieu. Tapi oge ieu teh antian bahasa obat bari disunat tapi teh. Sunat. Papi itu udah dipanggil ayo. 155. 155. Kang abi heula beureut. Abi. Papi bentar. Kok bayinya kasar dendang. Oh, jadi pemain bola ieu mah. Kedengaran ayo Papi. Ayo langsung aja lagi. Ayo mah. Pamajikan teh nyakumisan janggotan. Ini ararane kieu di dieu mah nya. Absen panggelana saha nu asup saha? Ieu sugan dokter dah. Seueur Kang dapat. Seueur cuma tiluan di lebet mah. Maksudnya Adriana gitu. Alhamdulillah. Aya kan tayanya. Iya. Aya sakieu abi ge ke 155 ieu teh. Akhir mah inten. Berarti abi ke 157. Mohon 57. Terang nih. 5 genap paginten. 57 terus kan tapi tes anu lebet. Karena mah itu 5 genep cuman dipangpayunkeun soalna nuju ngandung. Oh. Ngandung 5 sasi cuman ageng. Aduh naonana? Perutna Oh. juga. Terus juga nu 8 sasi. Iya. Jawa kumisan jenggotan. Mah mungkin. Aslina. Kira aku istri. Aslina. Ini tadi kurun-kurun juga mah. Sanakan orok pinten. Mohon paginten. Ngalehan abi teh da sieun mah. Dari bapak ka dieu bade naon? Lah? Bade naon bapak ka dieu? Biasa we disunat. Oh, putrana disunat. Abdina Kira aku bapak disunat. aslina. Biga teh kan terus konsultasi kamari ka dieu. Oh, mangga wae tiasa sunat deui. Soalna ieu Kan ieu mah Pak disunat kok ka bidan sih? Emang bisa bidan? teu ieu mah da pameget bidana. Oh. 2020 Ngajelogodor teuing jadi sunat deui we. Kelebihan batas atuh. lebih naon gede? ngajajakun bojo Bade cek kandungan. mohon cek kandungan. Kandungannya mah enak. Dokter dia Nah, ngecekan wa istri. padahal tak BW-nya ku sakina tuh. Aneh deh. Daftar heula.
Mohon nuju daftar lah istri. Iya. Sok daftar apa? Ah, terus tara terus tara. Pilih badannya siapa tuh? Mau sok mah. Nah, aku naon tah? Oh, kumaha bicarakan ke dari Bapak? Tara terus lireun mah selama atuh. Naon kagaduhan ieu sakit asma? Dengan pedah we gitu. Iya mah. Makanya akang sok seberapa bungkus sadinten? 2 bungkus sadinten. 2 bungkus sadinten. Mohon Hargana sekarang berapa? 20. 20. Berarti 40 nya. Mohon sadinten. 40 kali 30 1.200.000. 1.200.000. Alah, lebar kah? Hartos eta yang ditemporkeun mah ka beser. Mobil, bumi, tanah, istri oge bisa ka beser kan. Oh, apa? Berarti si Bapak ya Mas Sultan Andara teh nya taranya sep. Kanten. Ya taranya sep. Mana? Si Bapak atuh tos gaduh mobil, rumah, motor. Di mana mobilnya parkirnya? Ya tak begitu nah abdi. Kunaon? Arep polire. Mobil teh ka beser. Tanah teh gaduh, bumi teh gaduh, pun bojo oge. Dirimu bojo oge. Taranya sep. Mun begitu nah. Tapi mah alhamdulillah sih. Nyaga taranya sepnya, taranya sep masuknya sep. Mobil alhamdulillah gaduh. Gaduh. Gaduh alhamdulillah. Tanah gaduh alhamdulillah. Aslina. Asli di parkiran Pun bojo gaduh. yang mojo opat. Gimana nih Pak? Pak dokter! Hei! Dok! Iya kunaon iya. Terus pamaget dah. Upami tos lahir bayi mah pada didamian papang tampa. Iya. Iya kasih ke papa. Iya kasih bapak nangang kumisna mirip ka mamahna ieu mah. Soalnya anaknya kami. Ieu kunaon rata menge ieu jalmi. Iya. Bapak. Astagfirullahaladzim. Ibu Gusti, Allah. Del, udang. Kue kabaran mana? Alhamdulillah ya mendingan euy. Syukur atuh mendingan mah. Kela yeuh. Mana kiring naon ieu cek dokter? Ya saling penyakit boga duit cerita. Ujang cadel tos biasa panyawat teu gaduh artos mah sadayana ge pasti. Puyeng ada mas taka aduh jangan. Kela yeuh, urang ieu mau sesuatu jeung maneh. Tong mana na. Tong kada mah nuhus kaya oge jang nyaleng nuhun. Ke heula yeuh, urang mau sesuatu jeung maneh. Iya, urang mau cecetatan maneh ka warung. Hah? Iya, urang mau cecetan maneh ka warung. Apa nih? 50 juta. Cedel. Mau ke pae mana yeuh? Pae heula hutang. Cedel. Yeuh. Wah. Pada ketemuan tinggal. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, emang menawan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua subscriber Lumbung Multimedia? Sebagaimana janji saya sebagai selaku manajemen, kali ini adalah penghitungan atau random siapa yang memenangkan voucher 20k. Dan kali ini kita akan merendamnya hari ini. Dan akan langsung disiarkan langsung, disaksikan langsung hari ini, disaksikan oleh para mitra-mitra teman-teman semua ya. Halo guys. Oke, nggak bakalan lama, kita langsung aja. Ada berapa ya kita lihat. Seperti pindah kameranya. Kita lihat ada 32 komentar yang masuk. Kita random aja siapa yang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Disaksikan ya langsung ya. Menangnya adalah
Muhammad Ardica Arya, mantap filmnya mah. Dengan komentar mantap filmnya mah. Ya. Selamat untuk Muhammad Ardica Arya. Silakan untuk menghubungi manajemen Lumbung Multimedia. Terima kasih. Masih sakit. Langsung demo IG-na. Sahanya Muhammad Ardica Arya teh saha?